Siapa? Sehat? Alhamdulillah awak mah. Awak mah sehat. Kang Acung juga petinjunya dikieukeun. Di Garut Gulit. Salahnya. Lain Garut Gulit mah poin sepak bola. Sepak bola atuh Maradona. Talamun dikieukeun juga dalang. Dalang kerusuhan. Mun dalang kerusuhan percaya dalang kerusuhan gitu. Kang Ebun ayeuna keur manggung di mana ayeuna? Lain manggung. Oh, henteu. Show. Wah, konser. Show. Jadi kesenian Sunda ge ulah elek ku basa. Gitu. Show. Jadi konser. Boleh saja bahasa mangindung ka urang tim lain timur. Naon ka urang tanggo. Itulah Kang cuma leuwih pinter ti profesor atuh. Ya percaya urang. Ayo. Badan beki peot. Beki jag-jag wae. Pas pandemi Pongdut. Lain pongdut. Calung. Jaipong dangdut. Oh, jaipong dangdut. Minangka nama. Malemna calung. Calung ngungkul eta teh, Kang? Calung ngungkul teh kumaha maksudna? Kan aya acara teh, aya pongdut. Aya jaipong dangdut. Aya ronggeng. Aya calung. Cing ieu calung ngungkul penting. Maksud calung ngungkul teh kumaha? Henteu, maksudna aya calung ngungkul teh acarana calung ngungkul. Oh, gitu aya amun calung ngungkul mah calung ngungkul ditumprakeun dina panggung teu make jalma. Wah, karare jadinya sok di dinya kitu pinter. Bener Kang. Sip. Kang Ibu nuhunnya tiasa tepang sareng Acung Uda Channel. Oh, siap. Ibun. Lain Ibun. Ai Ibun mah cai. Ibun mah cai Ibun. Naon asa tuh? Kang Ebun. Oh, Kang Ebun. Ya, sakinget kurang mah Ibun, dari Ibun mah Ibun Janari. Ieu teh Kang Uda. Oh iya. Kang Uda. Bintang tamu. Bintang Lain tamu. bintang tamu, Bintang pentas. bintang kejora. Ya kita alhamdulillah Acung Uda Channel teh ngamumule seni Sunda nu luar biasanya Kangnya. Nu geus ngabaju kana awak jeung hate teh geus misahkeun gitu. Geus jadi jati diri. Jati diri. Sok sanajan ayeuna aya kolaborasi jeung organ, jeung melodi, jeung suling, jeung tarompet. Tapi keukeus dan anger seni Sunda mah dimumule. Gitu Kang. Nya. Benar. Iya, arek naon di dia arek cenah bedana arek melodian Nyan so. Hah? Nyan so cek batur tadi liwat. Batur mah bisa ngamelodian urang mah hayang bisa ge euy. Mun keur ke gitar kita ya. Sok ngait, turung teh ngait bae. Arek nyekel grip teh ngait. Gitu ngait. Gitu jadi teu bisa. Iya gen atuh lamun dina dangdut pampan aya melodi. Aya suling, aya tam-tam. Dulu sebut tadi teh pongdut japong dangdut tarling, gitar jeung suling. Akang mengebas wae tuh. Ngebas bener. Arek lain. Teh urang mah bari teh gawe nu ngajakan. Geus teh nama-nama jadi bass bae atuh teu bisa ngamelodian. Eta anu senarna opat eta. Dulit dem. Nu senarna opat eta. Lain. Anu dicolokeun make deui eta. Lain urang mah din ngebas eta. Anu senarna Yamaha. Anu alus gitu. Lain. Kita syuting ngebas nyeun lomari. Kan nguruskeun nyeun musik. Ya, keur Kita nguruskeun musik. Nah, musik. kana jadi musik. Oh. Biasa Bass gitar. Wah, nu sorona dungdeng. Tah, gitu. Mun sakna gamelan mah dia goongna Oh, gitu. Oh. Tah, sugan teh bas eta. Sugan urang sakenget urang ngebas teh sok nyugu. Oh, nu sok nyeun ieu meureun nya pantok. Kusen. Pan keur nguruskeun musik mimitina ge ka jadi kana kusen sih. Ya, Kang Bun, abi pernah ngadongeng sawatara sababaraha minggu ka tukang. Panggil jeung si Neng Anjani geulis. Anjani. Tak pernah nguping euy. Si Uda masa kakolotan kieu ida tenang mani ketrok we kana kaca teh. Urang mah rada aya berdebar lamun ceuk bahasa budak orang mah berdebar gitu. Waduh, hebat bahasana. Tapi ya, kita tadi hebat bahasa. Ari si Neng mah bet teu noli. Bet biasa bae manehna mah. Tah kitu. Di mana Neng Ayu teh? Si Neng Ayu aya. Oh, Anjani tapi sanes Ayu sanes. Oh, aya deui. Aya deui. Itu salah. Oh. 2 minggu ka tukang mun pernah. Di mana tadi? Si Kang Uda pernah yang panggilnya Kang. Pernah panggil Kang? Panggil pernah. Oh. Di mana eta keur ngebas? Per waktu manggung di Sok manggung? Kan? Oh, bener itu sok bareng ketang nyungnya. Sok. Ya. Oh, sok
Oh, salah tadi. Sok main. Oh, bener. Lain manggung. Naon atuh? Cenah. Mentas. Mentas. Aya mentas teh kana walungan. Mentas Oh. tak mah. Ih, si ganteng mah. Tarik bodor. Hah? Tarik bodor. Lamun ka walungan mah mentas. Oh, iya mah mentas. Ari mentas mah di luhur panggung. Sugan mawa ite gitu kana anu walungan gitu. Untuk mararodeo wae. Lain Eta kosi pernah panggil jeung si Anjan. Panggih kosi. Gitu. Di mana? Keur mentas mah di mana eta? Papanggih teh meni kawas nu sono. Cek aing sok Astagfirullahaladzim. nyahoanan. Ya. Sok nyahoanan. Jadi itu urang-urang. Oh gitu. Ya, Masing-masing. masing-masing. Itu kan punya wayana Abi Malila mereka waktu narek ngabujeng ka soreang. Oh, ke soreang. Ka soreang. Sareng Soreang Bandung. Lain di sengkong ka sawah ka serang. Serang lain soreang. sugan jeung ka ditu nya. Urang ngadareknya abah. Ayeuna. Ya tuh. Saya kayak sing jongjon. Oke sing jongjon bun Wah, mau bat kemana-mana mau mah. cong bobar wenangan abu. Oh atuh.